Paslon ari ieu eta hiji pasal. Aladi ari anu yathuru bisa suci itu aladi. Minan najasati tina pirang-pirang najis. Salasun eta ayati tilu. Perkara anu tadina najis tuluy bisa jadi suci sadayana ayati lain mutanajis tapi naon najis. Naon beda na najis jeung mutanajis? Ari najis mah datiah na najis, ari mutanajis mah perkara anu teu najis tapi kanajisan. Najis mah seperti nate, contoh nate seperti tai. Tai najis, najis lah masa najis dong. Ya. Tuluy ai mutanajis mah contoh nate seperti cai biasa. Tuluy eta cai biasa teh kaompolan. Ka cai ompolan. Maka eta cai biasa anu ka cai ompolan ngaranna muta najis. Nah, ieu dina pasal ieu ngajelaskeun najis, ngajelaskeun mutanajis. Ngajelaskeun najis lain ngajelaskeun mutanajis. Itu bedana naon? Bedana najis jeung mutanajis. Ai najis mah perkara datiahna anu najis, ari mutanajis mah perkara anu kanajisan. Nah, maksud nama perkara anu bisa jadi suci tina tadi na najis eta teh aya tilu. Jadi ieu mah nu najis teh istihalah. Naon cenah? Hafal istihalah? Istihalah teh robahna sifat tina hiji sifat kana sifat sejen. Contoh we anu sok istihalah teh nya eta getih. Naon cenah? Getih. Apal getih? Masa apal dong ya. Ari getih najis? Najis. Tapi eta getih osok naon? Osok istihalah. Naon tadi teh istihalah teh? Berubah tina hiji sifat kana sifat sejen. Contoh seperti getih sok berubah jadi susu. Jadi cai susu. Maka eta susu anu tadi na getih suci eta teh susu teh. Getih na najis. Robah jadi naon? Jadi susu, maka eta naon? Susu teh halal. Suci, halal. Contoh deui getih sok robah sifat teh sok jadi minyak misik. Apa minyak misik? Minyak pewangi ngaranna minyak misik. Minyak misik teh cenah mah eta teh tina getih eta teh. Asal nama getih darah eta. Tuluy berubah sifat jadi minyak misik, maka jadi suci. Aya deui cai mani. Cai mani teh tina getih, asalna getih. Tuluy berubah sifatna jadi cai mani, maka cai mani teh suci. Cai mani mah teu najis. Nah, gitu. Lamun dina kitab Sapinah mah sadayana aya tilu perkara anu tadina najis tapi bisa jadi suci. Tuluy dina sarah Nailur Roja mah nyaeta getih anu berubah sifat jadi susu atawa jadi minyak misik atawa jadi cai mani eta teh mun darah kitu teh jadi robah sifatna maka jadi suci.
Al khomru tegesna kahijina arak idata kholalat di mana-mana jadi cuka itu arak binapsiha kudatiahna itu arak. Nu kahiji perkara anu tadi na najis tapi bisa jadi suci teh naon cenah nu kahijina arak. Apal arak? Arak teh khomer bahasa Arab teh. Arak. Eta arak teh najis. Al khomru ari arak lugotan cek lugot. Hiya eta ari itu arak al mutakhodatu eta nu dijieun min asiril inabi tina persan anggur. Arak teh cek lugot mah minuman anu dijieun tina persan anggur. Matak anggur merah yang selalu memabukkan diriku ku anggap belum seberapa kan gitu kan ya. Aya lagu nah apal atep lagu Megi A mun teu salah. Bukan Megi Z gitu. Jadi anggur merah teh minuman anggur merah teh arak gitu teh. Persan anggur. Sumiat dingaranan arak bidalika ku khomer litah miriha sabab nutupanana eta arak al akla kana akal. Arak teh bahasa Arab teh naon? Khomer. Nah, ai khomer teh hartosna teh nutupan. Khomer teh naon hartosna teh? Sabab lamun nginum arak matak nutupan akal. Matak naon cenah lamun nginum arak? Apal akal. Akal teh anu bisa ngabedakeun mana goreng mana alus. Jadi lamun jelema akal nasehat keneh maka eta jelema teh bisa naon ngabedakeun eta mah goreng eta mah maka bakal milih mana mun akal nasehat maka milih nu alus. Beda jeung anu minum arak nu mabok. Nu minum arak mah nu mabok akalna teh katutupan ku arak. Kulantaran akalna katutupan maka jadi teu bisa ngabedakeun mana nu alus mana nu goreng. Nu alus dipigawe, nu goreng dipigawe, bahkan lolobana mah migawe goreng. Kunaon teh? Ku minum arak teh ku mabok teh matak haram hukumna teh kitu. Hartos. Nah itu arak cek lugot aidi arak cek sara wasaran kulu muskirin sakur nu ngamabokeun aidi sidatin tegesna anu banget kacida mutribatin anu matak riang gembira. Tapi arak cek sara mah sakur perkara anu matak ngamabokeun walaupun lain tina persan anggur walau minal asali sok sanajan tina madu. Madu misalkan dipake arak matak mabok itu arak sami disebut nate. Atawa eta arak teh tina persan korma sami arak disebutna. Wala yakunu illa ma'ian. Tebukti eta arak kecuali zat cair. Jadi kesimpulan cek sara mah nu dingaranan ku arak teh naon? Zat cair lain zat padat. Tapi naon? Zat cair anu matak ngama bokeun. Hukumna naon? Najis, haram. Zat cair lain zat padat. Tapi naon? Zat cair beda zat cair jeung zat padat. Beda zat padat. Contoh perkara anu matak ngama bokeun tapi zat padat. Pil naon? Narkotika nu karitu ekstasi eta arak lain eta mah sabab zat padat eta mah ngertos tenang setik deui sabab eta mah zat padat ekstasi mah najis teu henteu ngeun peda haram lamun dipake mabok mah ngertos tah janten karek sakitu heula we itu kudu apal arak teh naon cenah zat cair anu matak ku diinumna matak mah hukumna haram najis. Zat padat mah narkotika eta mah haram hungkul dipake mabok tapi teu najis ai zat padat mah.
heroin mereka makar itu tara apa bantara we urang jeung naon can pernah semacam naon nu di Aceh anu viral di Aceh teh jukut naon teh karena teh ganja tah ganja teh sok dipake mabok cenah ganja daun ganja sok dipake mabok teh lamun diudud mabok teh haram dipake mabok tapi ganjana najis teh henteu mun dilalap mah dangeunah ganja teh cenah mah hek teu mabok halal gitu. Nah begitulah araknya wallahu a'lam.